Geus eti gawena. Geus bah. Abah geus anggeus oge. Nyata eti acan. Abah padirek macul di kebon. Rek dipelakan naon kitu bah? Rek malak jagung eti. Ya, jagung teh keur mahal. Nya bah, jagung teh keur mahal ayeuna. Ya sugan we eti, ke pas abah panen, kabagian harga jagung mahal keneh. Nya bah, sugan wae rezekina, ulangan saukur menang capena hungkul. Bah, geus ngadangu beja can. Cenah Cineni rek kawin ka urang kota. Teuing atuh eti, abah macan ngadenge. Eti menang beja ti saha? Eti manggih beja ti Ojon. Ya mudah-mudahan benernya eti, karunya Cineni teh pan ranaan geus lila. Eti, ngomong-ngomong kawin, abah asa yang kawin deui. Kawin jeung saha tuh bah? Ulah nu jauh-jauh atuh, jeung Eti we. Eti daek. Hayu bah, tapi Eti mah teu bisa masak. Terus? Lamun kukumba oge Eti mah tara bersih. Tenang Eti, da abah mah rek bangun rumah tangga, lain rek bangun rumah makan. Bun, buka pantona, Bun. Ela ya, ieu keur kagok. Kagok naon atuh, Bun? Ieu keur mandi di sabun. Aduh, burukeun, Bun. Aya teu kuat hayang kahampangan. Ya kala dianduk heula. Burukeun, Bun. Meni sok karurusuh wae. Sugan mah kudu dibere ieu. Waduh, Bun. Aya jadi poho hayang kahampangan oge. Bisi kabita. Justru aya kabita. Bun, harek init ka mana? Mani wayah kieu? Eta rek nganter Neni ka pasar baru, meuli kain batik jang seragam keluarga pas engke resepsi. Orang mana kitu, Bun? Calon salakina teh? Cenah mah orang kota ya. Heuh, nya syukur atuh. Bun, memeh init engke sadiakeun baju jang pas init aya gawe. Baju anu ditilep atau anu digantung ya? Anu ditilep we. Anu ditilep, padahal mah aralus anu digantung ya. Aduh Bun, soalna digantung teh teu ngeunah pisan rasana. Jiga cinta aya baheula. Geus beres ngerjakeun tugasna? Acan bah, loba keneh. Ya sok atuh kerjakeun nepi ka beresnya. Nya bah, ayo abah rek mana nih siap kitu? Abah rek imah Cineni. Aya naon gitu bah? Apaan abah teh rek mantuan nyeun balandongan tong. Cineni teh pandek hajat teunan. Kelah bah, tong ka init. Bantuan heula tong ngerjakeun tugas. Emang tugas naon tong? Iya bah, tugas pelajaran sejarah mengenal para pahlawan. Oh, mun kitu mah otong kudu apal heula naon hartina pahlawan. Nya apal atuh bah. Cik, naon hartina pahlawan? Eta bah, awewe anu can kawin. Eta mah pahlawan sotong. Hayang minuman dingin 2. Ayo. Naon we? Naon we? Sedotan. Nuhun, Bu. Istirahat di heula Neni. Nya ceuk, Neni oge asa geus cangkel suku. Ya aku udah tadi di pasar baru lolompangan, jadi we cangkel. Kira-kira kaburu moalnya ngajait ieu batik keur seragam engke? Kaburu atuh Neni. Nya kan loba keneh anu kudu dipersiapkeunna. Kalem, kan kamari geus dijieun panitiana.
Ya, kebenaran ketua panitiana si Abah. Wah, si abah mah gesit. Ya, matak jadi ketua panitia oge. Tapi mi asa deg-degan rek kawin teh. Nah, deg-degan kumaha ari neni? Asa inget ka mantan salaki baheula. Kumaha kitu mantan salaki neni nu baheula? Memangna Ece teu apal ka mantan salaki nu baheula? Tuh, Ece mah teu apa? Lesteran ce. Dasaran kumaha ari neni? Setengah Indonesia, setengah deui bajingan. Wah, kebeneran pagi jeung Ojon di dia. Weh, abahku. Enak, Bah. Abah terek ngajak Ojon kerja bakti di imah Ceneni. Oh, persiapan kawina ceneninya. Nya Jon, bisi Ojon rek mantuan. Atuh kedah, Ojon kedah mantuan kan Ojon selaku ketua Karang Taruna namanya temantuan. Ah, bagus Jon. Jeung kebeneran Jon. Ayeuna teh Abah sebagai ketua panitia hajatna. Wedding organizer. Hebat, atuh Ojon gawena bagian naon, Bah, ieu? Ah, gawean naon we Jon. Nu penting mah Ojon bisa ngagawean gawean. Siap, laksanakan 86 kitu mah, Bah. Tah, gitu atuh. Ulah eleh ku kolot. Woi, komo ningali abahnya mi asa semangat wae kan gawena teh, Wah. Jon, ya Jon. Kuncina gawe mah ikhlas. Engke hasil lagi bakal nyugemakeun. Jeung deui matak nyahatkeun jiwa dan raganya banyak. Tah, eta Jon, matak tingali. Abah sehat. Oh, sehat. Beja-beja atuh rahasia naon, Bah. Ya Jon, rahasia nama tina kadaharan. Emang abah salila ieu dahar naon wae, Bah? Ya Jon, lamun urang hayang sehat, kudu ngadahar sayuran. Oh, pantes satunya Ojon selama ieu gering wae. Emang Ojon ngadahar naon wae gitu Jon? Ada babaturan. Bun, Ari kamari jadi nganter si Neni ke pasar baru. Jadi ya, Asa teu kudu jauh-jauh atau meuli kain batik kudu ke pasar baru. Di toko hareup oge loba. Nah aja atuh ya supaya loba pilihan. Nya oge nya Bun nya. Ari bunda kamari balanja naon? Ah bunda mah meuli daster we paranti sare. Nanaonan sare make daster. Percuma. Percuma kumaha ari aya. Kan ku aya oge, sok dilaan deui. Ih, aya mah ah. Bun, Ari bunda pernah panggih teu jeung calon salaki si Neni? Encan ya. Tapi karek ningali fotona wungkul. Asa aneh ayah mah Bun. Aneh kumaha ari aya. Nya, si Neni teh pan rek kawin. Tah, ari si lalaki na teh asa teu jelas cek ayah mah. Emangna baheula aya jelas gitu. Jelas atuh ayah mah. Jelas kumaha. Puguh, babat, bebet jeung bobotna. Lahir di Garut, Pas dewasa di Bandung, ari gede di Maerot. Gimana, Eti? Timah Cineni, Oh, kumaha persiapan kawinan ceneni? Geus beres? can beres Jon. Karunya Eti mah. Karunya kumaha ya, Eti? Ongkona Cineni rek kawin, tapi meni sagala sorangan. Ah, cek saha aku sorangan. Ya Ojon naik mantuan. Dia Eti ka imah Cineni usaha saha. Kan ayah si Abah sebagai ketua wedding organizer. Eueuh Jon. Kamananya si Abahnya? Teuing da ditelepon ku Cineni oge, teu diangkat, teu aktif. Jika nama kasarean, da peuting jaga manehna ngarona. Pantesan atuh. Lamun kitu mah hayu ah Jon. Eti rek balik. Kamana? Kela-kela? Balik. Ojon perlu ka Eti. Perlu naon Jon? Pinjam duit, tapi lah beja-beja. Asa kakaraeun Ojon nginjem duit ka Eti. Eti. Ojon ka musibahan, dompet Ojon ka format. Ka format kumaha?
Jual kosong we isian. Ih, ngadon ngalamun Neni mah. Dan ngalamun ce, tapi Neni teh keur mikir. Mikiran naon atuh Neni? Duit geus kaluar gede jang modal kawin teh. Kalem we atuh kege bakal kagantian deui ku keluarga lalaki. Ah, teuing ce, Neni oge bingung. Kudu bingung Neni, kege bakal aya anu tanggung jawab. Tanggung jawab naon? Ayeuna oge Neni we anu riweuh. Ya kan bae atuh da geus kagok. Wiraku rek dibatalkeun, kabayang wirangna ku tatangga. Ya ce, matak Neni siap dikawin teh. Manehna janji rek mere mas kawinna imah jeung mobil. Alhamdulillah, sugan we atuh bener. Nya sugan we ce teu ngabobodo. Kumaha persiapan jang siraman isuk? Teuing ah ce, mau jadi siraman da. Nah, kunaon? Sieun jiga tatangga Neni. Nah, kumaha kitu tatangga Neni? Pas beres siraman, calon pangantena dibawa ke rumah sakit. Har, kunaon? Siramanna make cai panas anu ngagolah. Urang istirahat lah John. Setara beres gini ngembahnya. Ngan tinggal isuk we John. Tinggal keur nyambut tamu ti pihak lalaki. Oh, kalem eta mah keun urusan ojon jeung barudak Karang Taruna. Duh, nuhun John. Untung aya ojon mantuan. Jadi jigana poeena bakal beres. Sami-sami Abah. Kan ojon tadi hampura kaberangannya. Ah, kun bae John, jeung bejakeun oge nuhun ka barudak Karang Taruna anu lain. Oke. Tapi Bah, ojon teh sok kabita lamun mantuan nu rek kawin. Kabita kumaha John? Heuh kabita hayang kawin atuh Bah. Atuh karider John kawin. Ngomong-ngomong, ojon neangan calon pamajikan hayang kumaha? Cangkung, podas, tara ngomong macam-macam, terus teh teu mata duitan, nurut ka ojon, jeung deui anu ngarti kanu kayaan ojon. Wah, gampang atuh John, ari hayang nu kitu mah. Gampang kumaha? Gampang John, tinggal kawin we jeung patung baju jeung manekin. Loba tuh di pasar baru ge. Si bebae. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, cunduk waktu ningang mangsa. Alhamdulillah dina dengan ayeuna panganten atanapi calon panganten pameget parantos aya di ieu patempatan. Mangga sakedap deui urang sambut ku urang sarerea. Palawargi sadayana, alhamdulillah calon panganten pameget parantos aya di hareupeun urang. Panginten dihaturan kanggo maju sakedik panganten pameget. Nuhun. Tah, gitu. Mangga supados teu nyangkolong tingkana waktos panginten bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Urang tetes greget panginten ngantosan ti kamari. Tunduk kana waktuna panginten ayeuna. Mangga supados naon namina teh nya beser ucing dina jero karung panginten. Mangga dibuka wae maskerna kanggo calon panganten pameget. Jump.
bodor daripada orang jadi cinta paruku. Mending surah seru sunat segel babarengan. Yo skateboard seket sabodor. Suka buka gokon jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard